ka bojo sayang aja kabayang mun Mang Nurul ka Ceuim ayeuna sayang papah mamah papih mami apih ami abi tah berarti salakina nyebutna umi bunda bunda berarti salakina panda panda kasalaki manggil bapak sia terjauh teh anak minta jajan Allah cenah duitna gitu geus dibikeun ka indung sia berarti nu minta jajan teh anak saya teh tibalah saatnya nanti neng malaman pertama sok neng ajek neng tidak ada pasea-pasea da enggal nikah mah moal aya papasean ajaran soku neng hayang hitutnya dipastikan neng we diciwit tah pingping ra angke ku neng tepikeun ka bocrek getihan amok moal nyarekan moal pasea moal paling gecek teh iwit euy budak ngarengi cek ibu ieu nen da hiji deui nganggur salakina teh ceurik kece wah kabayang teh orok jabrig ngagoak kunaon cinta mu alami kunaon cinta teu abadi kunaon cinta teu salilana sabab cinta jelema ka jelema sokeuna kuseep lain setan tingali salaki aja ayeuna baheula kasep ayeuna kasep neng beki kolot lain beki kasep beki kasap moal beda we jeung abah kararieu geus jiga ranginang bubuk sok neng awakna leutik neng ageng ngarenghik neng hayang diganong maksa tah teu kaduga ge diganong ajaran ayeuna Ceuim ngarenghik ka Mang Nurul hayang diganong mangnya tadi gejretkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah. Margi abdi katawis nu palih dieu mah jiga nu keur bararingung. Bari nyarane jiga nu keur laloba pikiran sapertos nama ece nu palih dieu mah hiji tunduh kadua keur mikiran Mang Aang sanes Aang Asep tapi Aang Suran da katingali benten sareng grup anu di panggung eta mah anak muda kerja ratuh cinta ari ieu mah nu geus karolot kieu mah beda kariceupna jigana teh kerja ratuh tempo. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nu keur ngaraji mugi-mugi tariasa arangkat haji jeung umroh. Tekenging ku amin wungkul ibu muhun da ka Mekah tiasa duge teh kedah daftar heula berarti lamun ece ma ibi neng hoyong ka Mekah syaratna teh kudu aya dukungan ti caroge lain salah wae kaliru Uun ya teh abdi teh capek ibu perjalanan ti Sukabumi hapunten nyarada telat tadi mah angkat marada siang keneh mung karaos lambung naik asam lambung teras abdi diparios heula di daerah Pelabuhan Ratu kedah nama abdi teh di infus dirawat maknya abdi dirawat di Lemur Batur janten maksakeun nya teu damang nya tunduh ari ibu mah jeung bapak nuju ngaos ngalenggut wajar akang keur ngaji nundutan sanajan dipayuneun ku abdi wajar ngan lamun abdi keur ceramah di sanghareupan ku ibu dina panggung eta mah lain wajar tapi kurang sare ece
Dulung kermah capek itu nu nyebut kurang ajar deh. Gusti ngan untung abdina tejendolan tenyeri hatean, silahkan ibu bagaimanapun pembicaraan reka abdi nyebut kurang ajar abdi mah terugi da anger balik mah kuno hajat bakal dibarokahan. Nyanyahoanan cuma kan eta mah urusan nu hajat di bahanan syukur henteu we piraku. Sok nyanyahoanan beuting 10 karung. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah. Terus aduh di video ku aki-aki aja. Asli bah abdi ieu geus 3 peuting loba musibah. Malam Salasa geura ibu abdi kerame-ramena pengajian. Abdi teh kan manggil ibu, cek si ibu teh eta pas manggil bapak-bapak, "Bapak, eta ya aki-aki celengkeung." "Iya sayang." Demi Allah, eta malam Salasa. Eta tadi malam Rebo di ditu di Sukabumi. Pas akhir rek turun aya celengkeung bapak-bapak, "Bu Haji abdi hayang ngiring." Cenah. Aki-aki ayeuna di dieu geng tadi pilih aku aki. Mau aduh kelepus udut. Bapak hajat. Kajen berarti abah eta geus salah niat eta. Mau jadi pahala sama. Terima kasih untuk Abah masalah. Mudah-mudahan Bapak hajat sehat panjang yuswa. Entong wakamaut ayeuna reksahan nu mayar abdi engke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaq wa wa'ada alaihi. Mangepekna alitan son. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Babanyu panganten aya teu? Nyayogikeun kursi 2 taikeun ka panggung. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Video ya. Oh. Sok ning naik ka dia. Sareng AA cicing grup hadroh ijo tomat ikatan jomblo terhormat cicing. So AA palih dia neng palih ditu.
sadayana urang ngaoskeun kalimah tauhid, sabab hidup di alam dunia kita tidak akan selamanya. Urang malangbong itu urang kersamanah desa naon namina, desa kersamanah, kecamatan kersamanah. Nu hadir di dieu keur ngaji dina ieu wengi sadayana jalmi teh teu sami. Nu di dieu mah katendaan, nu di ditu mah henteu. Oh, nu palih dia mah ece tiungna rupa-rupa, nu beh ditu mah rupi-rupi. Nu beh dieuna bajuna atuh teu sarupa sami, nu beh ditu ge sarua teu akur bajuna. Ieu ayeuna mah wios, ayeuna tampilan boleh tidak sama. Yang penting akidah kita samakan, karena harus kekuatan iman itu yang harus kita tingkatkan. Komo neng anu engal nikah sareng aa, yakin dalam kehidupan tidak lepas dari uji, sing kompak dari uji, dari coba rintah. Komo cek beja cenah di lemur kersamanah mah loba jurang-jurang kemaksiatan. Nah jika juri ka dieu mata kahade bapak, hei anak muda orang sing kuat iman, sabab hidup aa dalam rumah tangga pasti loba gogoda, loba cocoba. Komo lalaki mah sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Naon jig sing nyararamung euceug rayu aya di dieu nu keur ngaji rana cikcung nu mana aya pakuwu na teu aya nu mana pakuwu, awas pakuwu, sabab ayeuna teh di bulan Muharram. Pakuwu harus tiasa nyontohan, harus terdepan. Contohan masyarakat ku pakuwu dalam kebaikan, apalagi dina bulan Muharram. Di dieu janda loba, yatim piatu seueur, makana sakalian keur bulan Muharram khusus keur pakuwu santuni anak. Sok pakuwu anak yatim piatu santuni, pakuwu janda tua kawini. Atuh wios bapak wios aa sanajan ayeuna masih kene ngora da jodoh mah kumaha atuh geus jodoh mah wios teuing randa ge asal ngeureueuh ibadah. Iya nu bae dia mangajab ngeunah geus ngasaan meureun. Ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah. Di mana aya rana ngeunah? Atuh mun ngeunah ge laku, puguh matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu, ieu tah nu dipayun ge abah banyu sarua dijieuna mah tinu barokah. Awit-awit. Teu kapalang are dan ieu warga. Sanes ibu ari di kersamana sok aya pengajian rutin antara geuning eceuna teu areling kieu. Tadi ka abdi nyebut kurang ajar, ayeuna ka abah banyu nyebut bau. Sok aya muludan aya di kersamanah rajaban aya sholawatan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah. Emaknya nu maraot tarahlil. Aliran sesat nu kitu teh. Nu maraot tarahlil. Ai nu hirup arudud ngepluk. Lah dageus peuting atuh akang abdi makeun banyak bapak hajat hapunten ye ceramah geus wengi mah entong aya protes abdi mah sok ieu kumaha lempengna huntu keun bae lah nu penting mah jadi doa teh sararea asa saya teh jadi duit demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit ngan susuganan we jeung mamanawian abdi mah wangsul ti kersamana balik pangajian jadi nama-nama dulur. Yuk wios ibu teuing tampilan teu sami, wios teuing baju teu sarua dan nu sami mah tah ieu kapelan suami istri. Mohon saha namina teh neng saparina saparaina Rida Radina nu tiluan neng ngaran teh
ari bapak hajat saha namina Bapak Nurul ai bojona ya atuh ngareneng cok nurutan yeuh kapan sami biasana putrana papangantenan inung bapak ge sok miluan muhun ari neng saparayuna mah bade bulan madu ari abah mah bade bulan alaeun Bu ibu wios ta ieu nu kapelan mah acukna nu sami dan ami nage pangantenan pengantin anyar pengantin baru bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru hari ieu mah pengantin barari bari geus bararau nuhun bari geus loba nu bararing ngung tak neng ge engke mah tos selami mah bakal loba kabingung nuhun bahagia teh ayeuna tingali menererendengan ngan aslina cek abdi mah ieu panganten teh si Aa mah tidak lagi bahagia nuhun cep idham mah batur mah ai panganten teh sok bahagia ngareuna Aa mah termasuk panganten anu susah kunaon disebut susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan ari neng atuh urus geus jadi pamajikan neng teh Ibu Araya repeh Pak parae lamun akang hirup abdi nyebut Pak pasti langsung kulan gitu Ibu Araya repeh Pak duaan anu kat geus hirupna berarti nu sejenna mah masih kena di alam barjah mohon ya ningali geura nu dipayun abdi mah asli gagal fokus da teu ngaricep-ngicep atuh dah era dipelongkeun kieu bari teu nyora atuh yeuh Kangjeng abdi mah ulah itu isin abdi teh sok abah teh bade nyora sing puguh itu mun bade maot sakali sing puguh kapameng tos nganggo acuk bodas kantun ngurebkeun mohon sok ayeuna jalmi nu beunghar lomba bajuna nu mahal hargana lah geus maotna sarua dibungkus ku kain kapan leres teh Bu mata tidak ada yang perlu kita sombongkan hidup di alam dunia tidak akan selamanya mata akidah kuatkan iman tingkatkan satu yang menyamakan adalah kalimat tauhid kalimat thayyibah la ilaha sing kompak la ilaha illallah ribuan jalmi ratusan jalmi nu ngaji ayeuna di dieu sami ieu teh calon ahli kubur sami nu kolot bakal maut suatu bantuan nu kolot bakal maut nu ngara oge milu ngagotong wah iya milu maut ai nu ngagotong saha lain salah wae kaliru da euceuna nu bodoh atuh da ari salah wae mah mutlak teu bener kaliru kasalahan nu teu dimaksud yuk bisi akang ayeuna ku Allah dicabut nyawa keur pangaosan ayeuna raga dipisahkeun jeung nyawa tapi tidak akan menyesal keur macakeun kalimat la ilaha illallah maut ibu jeung bapak husnul khotimah tong waka amin da sakarana ge encan insya yuk Aa tepakan entong ku hadroh tapi ku terbangan basna we ta jeung darbukna wungkul yuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah vokal jangan ikutan biar kedengaran suara nu hirup jeung nu parae sok sarerea la ajib la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah salatullah ala toha Rasulillah salatullah. Baca sholawat nih kenging syafaat kamu ayeuna dina bulan Muharram. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi akhlil badri ya Allah sadayana salatullah. Kersamana bersolawat nu hoyong syafaat semangat, nu hoyong ku Allah di pasian rahmat semangat solawat. Habibillah Allahumma sholli ala, baca solawat sifatna tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil. Urang kersamana sing disarehatkeun sadayana ku Allah, nu teu daramang sing diangkat panyawatna ku Allah digentos deui ku sehat. Khusus kanggo keluarga besar Sahibul Hajat lihi wa sahbihi wa sallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia sadayana Allah. Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil tubashiruna biha wa akhlana. Baca sholawat musrokna wa muallimina wa talabatana libatina min yaumina hada ila yaumil hiraq. La ilaha illallah. Semangat semuanya keluarkan kalimat tauhid. Rasulullah la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil ajib waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Entong ditepakan ieu mah aminan wungkul ku sadaya angkat tribel. Bapa hajat sareng ibu hajat ngamina naon da lain doa. Bapa hajat sareng ibu hajat mugi ku Allah ditambih barokah, doa na mugi diijabah,
ibadahna istiqomah putrina mugi solehkeun rumah tanggana harmoniskeun rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil nu tengah baca sholawat tingalikeun rasa cinta urang ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut tos ayeuna mah entong diaminan mun keur ngaji kudu jempe bantuan tungtungna ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas digonol kelong di sawah loba keyeup meuli padi ti Ciawi tali tu si abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Nikita asik. Jangan tepuk tangan, saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha bantuan salawe 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa awas makana ieu kan neng saparaina sabab neng teh ayeuna mah tosah jadi bojona Cep Idham tosah jadi suamina Cep neng saparaina berarti neng gaduh tugas aa gaduh tanggung jawab. Naon tanggung jawab aa untuk istri, apa tanggung jawab lalaki untuk bojo-bojoknya. Wahai bapak-bapak, wahai anu geus kolot, wahai anu masih keneh muda nu geus baroga pamajikan, ingat tanggung jawab suami untuk istri. Di dieu loba awewe di antara nu hadir pamajikan akang aya Kang satu mi HP pamajikan teh tong dinyenyeri. Pamajikan teh tong disakit bantuan atuh bosok tong dihianat karena wanita bukan hak untuk disakiti, wanita bukan hak untuk dihianati, wanita bukan hak untuk dilukai, tapi pamajikan bapak, istri bapak hak dihormati dan dihargai. Nah, sok atuh rek keprok kabeh atuh. Tah, ka kupingku akang ieu nu keleprok teh korban, Kang. Makanya tidak perlu dengan gantengnya, tidak perlu dengan cantiknya neng, karena sesama pasangan yang dibutuhkan ku ibu ayeuna karasa baheula masuk ngagugu nafsu hayang boga salaki nu kasep, hayang boga pamajikan nu geulis, tapi ternyata geuning geus kolot geulis kalah jadi peot, nu kasep lain beki kasep geus kolot kalah beki kasap. Mun ayeuna aa Idham neng tingali aduh menikat gaya menikat kasep golep ngajiripit. Tunggu neng 60 tahun yang akan datang aa Idham moal beda jeung abah itu. Makanya hati-hati akang untuk istri pae bingung aturan disebut hirup darehe, disebut cengcelengan da usik, disebut patung da udud. Sok gerah pak tuh ngagerem sorajin sorana ge kieu ari ngaji sisi kebon cau teh pak mata kade aa ketos nikah neng mun ayeuna tos geulis, mun neng ayeuna masih keneh cantik, engke ketika ada perubahan di wajah neng jangan disakiti, komo dilukai akang tepikeun ka neangan awewe
hiji deui kena-kena pamajikan geus goreng rupana majarkeun teh cek bapak meuli teu bisa ngurus wajah pinuh ku kokolotan. Wahai bapak ingat cantik itu perlu modal. Betul? Betul? Sok daripada duit ayeuna sapoe dipake meuli udud 3 bungkus. Bari nu 3 bungkus teh pamajikan mah teu milu ngenyot sakenyot-kenyot acan. Nu 3 bungkus teh mubadir teu adil ku akang kadeh di udud dikenyot cik atuh engke mah bikeun duit teh ka pamajikan sina meuli skincare. Setuju? Setuju? Giliran pamajikan geus teu geulis diamok dicarekan komo lamun pindah ke lain hati akang neangan awewe hiji deui tuluy poligami istri jadi 2 moal bahagia ari teh bisa jiga Kangjeng Nabi mah Pak nu aya mah nu kolot jeung nu ngora kalah parasea kasiksa di abdi ge aya tatangga poligami boga pamajikan 2 lain bahagia parasea unggal poe teh gelut nu kolot ditonyol ku nu ngora didudut ku nu kolot kunaon saya teh nu kolot jeung nu ngora parasea hiji ibu alasanana nu kolot jeung nu ngora parasea eta teh marebutkeun kanyaah ti salaki ibu edan marebutkeun nu kitu patut. Astagfirullahaladzim. Naon ya beki penting beki kieu aja araya sok kadekang pedah di dia tinggali 99% nu hadir pengajian teh perempuan lain lelaki. Makanya akang ingat kang hidup bapak di alam dunia tidak akan bahagia kalau tanpa ada wanita, hampa rasanya. Anjay. Hidup laki-laki akan terasa sepi di alam dunia kalau tanpa ada istri. Makanya jangan dilukai, jangan dihianat, jangan disakit. Iya mah unggal peuting unggal poe pamajikan teh curi koe ngahing. Tajam-tajam kata-katamu. Cicing tong wakariweuh can tamat. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Kenyataan pahit yang kau rasakan wahai perempuan ditaros teh aca kunaon atuh cari kue wayah kieu wari nyeri hati kumaha ari bare teh macana keur enggal papangantenan teu beda we jiga neng saparaina menikah berduaan berdampingan teu jauh teu paangang menisian lepas da bisi ku batur bahkan ayeuna cek neng saparaina kacep saya teh idham neng ecep idham ka neng saparaina bari noelan teh kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu dijawab teh ku neng di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir seri dari masanya mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada neng di sini aa ingin aduh tibalah saatnya nanti neng malaman pertama sok neng aa jek neng tidak ada pasea ndak enggal nikah mah moal aya papasean ajaran soku neng hayang hitutnya dipastikan hayang kiih ditahan neng we diciwit aa tapingping na angke ku neng tepikeun ka bocrek getihan aa amok moal aa nyarekan moal pasea moal paling gecek aa teh iwit euy sok ajaran euy ayeuna balik ngaji datang ka bumi salaki ciwit tepikeun ka getihan manya teh dicekek tah beuheung gibi Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu tapi neng kade cantik neng tidak akan selamanya ganteng aa tidak akan abadi yuk apa yang kita butuhkan bukan bahu berbintang bukan leher berdakik manya ka kebon mang
mangul cau di dadasi yang kudambakan pria yang punya hati. Ayeuna aak meuni manja jeung neng saparaina, aak meuni mesra jeung neng saparaina. Awas ketika neng saparaina engke tos berubah rupa. Awas bapak, di mana pamajikan geus kolot geus peot ulah diantepkeun. Ieu mah ari engal nikah dikekepan, ari geus kieu akang teh boro-boro dikekepan sakalian malam Jumaat we. Da pamajikan teh kalah ditapakuran. Nya nyeri hate atuh pamajikan teh. Ieu mah pamajikan teh kalah dipelongkeun ku salakina teh. Ya Allah, geuning juga kunti. Susu ditoel menit oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Kan bae bapak. Daripada meuli baso urat mahal eta we genyel. Nyelap mah hitung-hitung ngegel baso urat lah. Bu araya ya makena-kena bojo ayeuna akang nuju masak nuju nyangu akang geus teu kuat lapar meuni amok-amokan pedah sangu teu asak meuni ditajong jeung mejikomna pugu pamajikan teh riweuh pohon teu dicolokeun. Bu araya ieu mah sayur meuni rada asin ditamahan ka dising-seringan ku lehona. Ho kade kang bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Sok atuh bantuan lain di situ naon ka noong dina jero pager kitu cah juga di penjara juga di sel tahanan. Cinta karena dasi sisi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Mata kadecep idaham jeung neng saparaina cinta tong karena gelis, cinta tong karena kasep, karena rumah tangga tujuan ada naon tujuan ibu jeung bapak rumah tangga litas kunu ilaiha hoyong ngareunah hoyong betah hirup hoyong adem ayem ten harmon roman loba cik loba cicing loba cicis. Ibu matak sukaya bahasa doa keur panganten sukaya bahasa doa keur nu engal nikah didoakeun cenah neng geulis kasep sing sakinah. Sakinah teh tujuan hirup, sakinah teh tujuan laki rabi, sakinah teh tujuan rumah tangga diambil tina kecap Al-Qur'an litas kuno ilaiha bahagia. Ari neng jeung aa ayeuna bahagia ya iya dong, tidak punya masalah. Moal gaduh ayeuna kabingung, duit loba keneh tina kadoan. Bahkan tina serahan ge can dibukaan. Sok, Bu. Lanjut. Ngan heula neng hoyong bahagia abadi selamanya. Ibu hayang rumah tangga jeung bapak salamina tenang adem ayem tentrem modalan kudua. Kunaon modalna? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hiji nu ngajadikeun abadi rumah tangga bahagia nyaeta aya mawaddah. Naon ce? Naon Pak? Mawaddah. Biasa we kan. Aduh gede tanaga nu ngejeket hejo ce. Aduh da pangageungna salirana ge. Mohon namina ge Ahmad Ghazali. Golongan jalmi lintuh. Ngan hampurakeun nya sagagah-gagahna lalaki, sabadag-badagna awak lalaki anger ku awe mah eleh. Eleh sok akang ayeuna ageng salira sina hamil da moal bisa.
oke kudu buruan ayeuna 10 juta cash tapi kudu hamil heula tapi tingali awewe urang keur samanah nu awakna begang hideung garing ipis hirup deui datang boro-boro hamil 8 bulan saminggu ge mampu ari akang mah tong boro-boro hamil 8 bulan saminggu ge moal mampu betul teu Bu awewe mah matak multifungsi matak aa karunya tak ka neng ayeuna neng can gaduh beban isukan mah tinggal tages kieu ya Gusti matak akang ieu mun jadi awe moal bisa akang tinggali ku ibu-ibu mah ku awe mah 1000 kerjaan dalam 1 hari kelar ku sorangan terus teu Bu timimiti hudang sare awe makan leungeun teh pakupis nu katuhu masak nu kencang ngeyong-ngeyong budak torojol ucing sieun kana lauk ditajong ku suku eta kulkas gigireun can ditutupan ku bujur dikiokan bari otak teh mikir oce teh ieu masak can beres ieu budak rungsing bari mikir jero otak teh naon di kamar salaki urut sare pasti spray tara diberesan bener teh Bu osok salaki meresan spray urut sarena tara oh coba mikir deui oce teh salaki teh tadi teh tas mani pasti odol jeung sabun teh acak-acakan pabalatak diilik teh ku ibu bener we tuluy ku ibu diberesan bru teh oco susuhanana ditamrukeun lain dicuci boro-boro nu pamajikan boro-boro nu anak nu sorangan ge hanteu oce nu nyuci tuluy dipoekeun geus kakarek ge nyampai purpuy hujan dijahitan kakarek ge dijahit geus panas deui dipoekeun deui tuh kitu Kang awe mah bade bobo teu tibra ieu oce teh da budakna ceurik salakina ge milu leweh budak ngarengi cek ibu teh ieu nen da hiji deui nganggur salakina teh ceurik oce wah kabayang teh orok jabrig ngagoak wah cek ibu teh ganeng bapak kok eta parasmanan jeung budak sok sabelah deui kota kan kitu sabelah ku budak sabelah ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset ari kutang ngaluhureun dada susuna hanapan bujal ibu yuk Kang abadikan cinta yakin aa teh urang mana ieu teh ai daham deh orang Pasanggrahan aduh ini tarik ieu gede tanaga rek malaman pertama neng ge urang Pasanggrahan berarti masih kene sadesa masih kene sakampung yeh meni deukeut jodoh teh alus neng jadi lamun pase teh gampang nyusul kunaon neng ayeuna ka aa daek nikah kunaon aa daek nikah jeung neng sabab ada rasa cinta moal mungkin ayeuna bot ramana teh sana mi rama teh neng Bapak Nurul ai mamah mertua Biim mohon atuh Pak Banu eta mertua Bapak Nurul sareng Ibu Iim gaduh neng saparaina tak ieu teh buah cinta Mang Nurul jeung Iim mohon engke ge neng ge bakal gaduh buah cinta budak anak da moal kieu wae leres teh Bu ngat ieu ti mana tumbuhna rasa cinta sok aya paribasa kolot geuning dari mana ece datangnya lain gitu gustinya tariknya salah dari mana ece datangnya lintah dari sawah abah turun ke kali dari mana ibi datangnya cinta sok atuh bantuan dari mata ala ece turun ke hati sekali deui turun ke hati tuluk tuk 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 da geus moal teu nyambung jeung nu aredan mah nyambung wae abdi nyebut tuluk tuk langsung ngajawab jreng pedala abdi mah teu nitah teu abdi mah teu musyawarah teu ngabadamian ngan ukur nyebut tuluk tuk 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 tah teu betah mun nguping tuluk tuk teu nyebut sabab setelan tuluk tuk nya eta mata kurang judulan ngaji di Ceiim ayeuna judulna tuluk tuk hadir pangaosan teh henteu sadayana bisi ibu enjing aprok jeung tumilu ngaji menang naon tadi peuting ti Ceiim tah kitu emaknya cenah aya ngaji tuluk tuk jereng tanyakeun ka RT aya Pak RT mana
mana Pak RT na kalau RT na jalmi sanes yo Pak RT di dia teh nu ngadir nu ngaos teh seueur jalmi aya jurig ge aya jalmi masuk ka ciri jurig mah dinu poe berarti lamun Pak RT ngajina teu ka ciri cicing dinu poe eta teh ngaranna nyumput Gusti ka eta nyebut jurig kacang beureum mun RT na jurig berarti wargana teh dedemit cok pasian palawangan bade ujung doakeun sing dipegat jurig cok kana jurig lagi RT atuh buku Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik iwah neng teh moal kersana rarika jeung aat ya lamun teu aya rasa cinta sok mau teu nyambung jeung jurig TV mah aa pang tepakan ke nu edan bade ngahariring sok atulah euceul lah mumpung lobaan datar unggal peuting ieu kikieuan deh rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci tarikan takkan hilang sampai datang akhir masa renungkan hup hup lila teuing di hup 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 ibu gaduh murang kalih gadis parawan tuh pasikeun hiji maka grup hadroh aa santri ti mana eta di Bandung Cibatu sok bu hiji matu sing aya kahoyongnya gaduh minantu teh ka santri cobaan gerabu ku ibu gaduh minantu santri mah ngareunah teh tuh santri mah kitu-kitu ge ece enggak apa di pasantren teh sagala diulik ilmu teh matak aa mun geus nikah teh moal hariwang santri mah mitoha koret di ruqyah pemajikan goreng adat di adanan ibu sok ayeuna tingali neng aya kene cinta jeung aa aya kene bogoh abdi bade naros ka ibu kasalaki ayeuna bogoh kene henteu ah sing jujur ya saya aya nyebut bogoh geuning diuk pajauh ibu ayeuna kasalaki geus kolot bogoh kene henteu tuh kang akang jujur kang jangan ada dusta di antara istri akang kang ningali pamajikan geus peot ayeuna akang bogoh kene henteu tuh kitu cocok jujur sabab cinta matara abadi neng berarti neng teh cinta teh ulah ayeuna jiga bakal salamina geuningan alhamdulillah salamet si ece tadi pegat jurig ce alhamdulillah salamet ece Allahumma sholli wa sallim wa barik neng cinta teh moal alami cinta teh moal abadi mun ayeuna neng geulis isukan moal geulis aa neng ayeuna kasep moal kasep salabina kunaon cinta moal alami kunaon cinta teu abadi kunaon cinta teu salilana sabab cinta jelema ka jelema sokeuna ku lain setan makanya cinta tidak setan sok aya seetna lain setan neng pamaya salah kita edan Sali babarik sok tingali salaki aja ayeuna baheula kasep ayeuna aa kasep neng beki kolot lain beki kasep beki kasap mau beda we jeung abah kararieu geus jiga ranginang bubuk aja suku jebra guntu koneng tawong hidung sarege aja ningali salaki teh boro-boro yang ngeukepan kalah keung ningali salaki sare bari calangap bari kerek bari bau bari uhun tuh gerosok cok
Prik aja kunaon neng aya namanya kata jauh geuning calik teh aya keneh bogoh aya keneh cinta sok geura aenying dituyun neng teh da kaalaman begitu enggal nikah dituyunnya aja ge menikah salaki teh meni setia gedeblug labuh cek teh embis gebis ge embis cek salakina teh angun cek angun jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong sok neng awak naletik neng ageng ngarenghik neng hayang diganong maksa tah teu kaduga ge diganong ajaran ayeuna ceu iim ngarenghik ka Mang Nurul hayang diganong mangnya tadi gejretkeun sok enjing naik motor tidak bogoh keneh ka neng karos ku ibu baheulanya naik motor teh maneh kata aduh maneh mesra jeung salaki teh da salaki cinta urang bogoh cek salaki teh cenah muntang ayang cing talik beuci laglag aduh rem jeung kupling teh main meni penuh hati-hati gejelig ge meusan sakit enggak ayeuna mah kumaha pamajikan teh maneh geus badag awak teh jiga drum milu numpak motor teh akang teh lain atoh alah melotot mimilu wae dipun tangan teh lain ngarona engap sia teh geura muntang teh tong kana cangkeng ka tukang kana behel nuhun tuh geuninganan angkat deui itu juri ku sing saralamot nuhun kapan ari jemaah nu ngaji teu tamat doa teh ibu jiga jurig masuk sieun ku doa jadi jurig mah bade ngadoa teh arwih ti payun jadi itu nu uih ti payun acan doa eta teh ngaranna mingat emaknya jurig ngejingjing senal ibu keur ayeuna mah oco dipun tangan akang eta cangkeng kumapokna teh ungap cangkeng kana naon atuh kana behel rek teh ga akang pamajikan jiga teko pamajikan teh kieu oco nu katuhu leungeun muntang kana tak salaki nu kencak kana behel jadi kieu jiga teko sarepet ceger gedebut ragrag kumaha cek salakina cek aing tadi sia tong milu cek awas Kang awas hati-hati Kang ucapanmu jangan menyakiti hati istrimu Pak akang bisa sukses usaha kerja akang ayeuna lancar tuh terselip doa pamajik matak engke mah bakal karos ku neng butuhna nu dibutuhkeun ku neng bukan kasepna tapi salaki teh kompak tanggung gede perhatian ibu syukuran ka Allah mun ayeuna diberi salaki nu gede kanyaah tuh hayang gede nu kitu jang naon leuleus mah bisa dipake gede ge pararah paur ieu mah lalaki jeung awena aredan sieun abdi mah asli paji punten abah abdi mah bisa hareupan kun aredan kieu sieun balik ka bawah GR awas nyebut gelo awas Pak RT pangtewakeun tah yo nu tengah tah nyebut gelo tah pokona mah nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekel cok dicekek mah paeh atuh ke Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik awas Kang tong nyeri akang jangan melontarkan kata yang menyakitkan karena istri itu bukan untuk disakiti tapi untuk dibahagiakan ecok hoyong bahagia sing tadi koyong teu sanu teu hayang atuh rumah tangga ada tujuan gah yang bahagia boga pakaian weuteuh dahar seubeuh imah pageuh pamajikan carang reuneuh kolor teu waleh baseuh unggal peuting ngeureuyeuh ieu mah kalah sabalikna tuh cak abdi ge ririwa ge seuri ecok ieu mah kalah sabalikna
balik na hirup teh Kang nyorang Senin kabancen salasana langsa Rebo nomor Kemis ngelengis Jumaah tu genah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 genep belas pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli bedeg lengkah gejed awak geyeben mata rusep anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanel nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh eceuk mata kaha ye titip tong melukai neng minimal ku bahasa ayeuna nami neng teh saparaina ada geus jadi salaki cik bahasa teu kudu meser bade nyebat naon ka bojo goyang dong keula panggilan anu ngareunah kana hate neng bade nyebat ayang bade mailap bade mayhani bade beb eta mah kumaha sok mengpeng kasakseni tak ku mertua bade nyebat naon manggil naon ka bojo Sayang. aja kabayang mun mang nurul ka Ceuim ayeuna sayang abah ayeuna ka bojo sayang aduh si sayang suku jebrag Neng teh tingali ayeuna teh neng nyebut kitu teh balas bogo teh nyaho teuing ke mah ayeuna neng abi penasaran ya Bu Haji neng oge nyebat idam da kedah aya panggilan anu merenah nu janten bojo sami kedah menyenangkan hati suami neng pada nyebat naon ka caroge Sayang. aduh sayang ieu mah pas sayang yeuh eta nyebut sayang teh ayeuna maknya isukan geus boga budak rek sayang wae da meureun kudu aya panggilan anak berarti aa dipanggil papah ngapapahkeun saha anak neng dipanggil naon mama setelan papah mama mun setelan mami pap gitu punya papa papa iya ibu tuh nyambung papa mama papih mami apih ami abi tah berarti salakina nyebutna umi bunda bunda berarti salakina panda panda cicing jang nu jomblo cicing ibu ieu mah lain geus kalau teh menikah tua pisan geura kasopanan kasalaki manggil bapak sia terus teh anak minta jajan eueuh cenah duitna ge geus dibikeun ka inung sia berarti nu minta jajan teh anak saya teh iya matak budakna ge teh sopan manggil ka inungna teh nyebutna ge nyokap ka bapana bokap terus teh datang uwana wakap dan neng teh akan menjadi calon ibu akan menjadi calon ayah ibu geus jadi orang tua kudu gaduh akhlak picontoeun anak bu araya kadek butuh salaki teh jud tanggung aa kedah tanggung jawab minimal aa daek usaha akang sok ulah ngeunah kudu dungkul sok ida ai naon atuh jang batur geus lepeh kawas eho bisa digeus ka karek seuri pak ce aya di dieu salaki nu gawena teh hayang ngeunah sorangan udud hayang karik nyot baju hayang karik make ngistrika embung dahar hayang karik ngahuap buburuh tara pagawean musuh aya tadi dia salaki nu kitu doakeun bosing buru-buru paeh nu kitu paeh kedul sabab akang tanggung jawab anu usaha teh salah istri mah teh kudu buburu teh kudu usaha tong boro-boro usaha jauh buburu ka sawah batur tanur ngaramet kang punten bojo mah didamel di bumi nyetrika masak nyangu ngasuh budak itu semua tanggung jawab suami yang mengerjakan tah geus isuk mah cicing tong ngararejo hidup awewe mangga kang wilujeng masak anjing neng gaduh kewajiban jeung tugas ece boga kewajiban ka salaki naon taat turut cek salaki ngejo cek salaki masak
puas. Tapi kena Bu, salaki nu kumaha nu kudu diturut ku pamajikan teh. Ingat ieu mah hayang karik ngarareuna usaha henteu punten Kang, wanita bukan diciptakan dari tulang kepala, berarti pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Well, so atuh neng pada cengkat maju jung ih kalau ka dan kitu bujur sok ya baruku lain sujud lain jung hari itu pada papang maju jung sing lancar jung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, neng ada orang teh geus menang pahala ieu ngaji geus wengi kieu mah Bu. Dosa ibu ngaji teh jeung bapa dihampura ku Allah. Amin. Mangkeuning urang teh jalmi laloba dosa. Komo awe ang gede-gedena dosa. Itu. Kunaon awe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap. Celain hitut. Gede hitut cenah. Oh itu nu gede hitut norek kali teh ngaburusu. Da gede hitut mah bawa tak kene dosa dikaca. Mugu hayang hitut tong ditahan bisi bahaya. Nah, anu dosa mah ya awewe anu sok ngahajakeun hitut hareupeun salaki. Sok aya Kang awe nu ngahajakeun hitut hareupeun salaki. Eta teh keheul ka salaki. Da hayang ngeunah wae jadi pamajikan teh liwat perepet. Dijawab ku salakina brot. Kerajol anakna dud. Cek salakina teh anyir kena lepot mitu. Kebayan. Cek kewajiban ibu teh neng harus mensyukuri menikmati apapun pamer di salak sanajan saeutik materi ieu mah teu ekonomi saeutik salaki gering teh lain ditamaan kalau dipotoan tuluy disatetuskeun suamiku muntaber cenah sakadang dege koin nu kitu mah awewe ada uang abang tidak ada uang abang ya ibu urang kersamana lamun ibu hoyong jantan wanita solehah jadi ahli surga hiji minimal Bu sing pandai menyenangkan hati suami kunaon ku bahasa ieu mah hareupeun salaki ngobrol teh meni polotot sosorong jamot jamed bakat yo enjing mah ulah kitu salaki tingali balik di sawah khawatir Bu juga barong say baju rebig topi geus ladig bari manggul naon manggul doran dapat curna mah ditungtung nu dipanggul magagangna ece teh salaki uwit di sawah teh ku ece teh tingali ya Allah terasun tangan lapan kesang caroge nu tos datang ti sawah lain seuri mikir ibi osok itu tarakang pamajikan yo mah datang mikir pamajikan teh ini salaki ka sawah jadi kesempatan ini ka imah cowoda ngariung udunan nyarieun sebelah teu kitu jeung Ceu Isah ngerumpi torojo cekokom jeung Cerodiah jeung Cenunung jeung Ceeti dipimpin ku Ceu Eis araremok kieu tiap poe Rebo teh saya berjanji aya nu kitu Bang Emok di aya yang ulah kitu engke mah salaki ka sawah amparkeun sajadah doakeun salaki salat duha 2 rakaat geuning salamet neng teu lila ome henteu ibu salaki tani ibu usoli salat duha teu kudu loba bisi cangkel bisi capek mah 2 rakaat we doakeun caroge nu keur di sawah batur bubur maju mari ibu ceurik ya Allah hampura ayeuna mah abdi moal unyak anyuk deui ka Bang Emok karunya salaki tunggu ninganan aya deui bade ka mana deui eta oh bade calik cek ibu teh Allahumma in kana rizqi fis sama'i fahzilhu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh nu keur macul di sawah batur buburu turunkeun ya Allah doa pamajikan mah tong gagabah Kang diijabah akang keur macul di sawah batur ngadak-ngadak katingang kalapa aduh ibu mata kade datang teh
teh salaki ti kebon ti sawah teh ece teh tos di ngajega dina lawang lu lamun salaki datang papageun tepi ka lawang butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara cukup kok gitu ibu tinggali salaki teh menikat tinu ku kesang kulutak tuluy udaran bajuna tuluy susutan kesangna dihihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara akang bade ngaleut heula tawisan ku aja teh akang bade tuang heula akang bade ka jamban heula akang bade ka kamar heula osok tara da boro-boro eueuh abdi ge tara aya mah tuh ibu tos naon sok lakeun utung-utung urang ngiring papangantenan deui nya sing sae manah sing sae budi pekerti kasala datang ka imah balik ngaji ibu sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadang kaketi salaki ge kalasieun dungkuk dangkak teu pararugu kabayang balik ngaji lawang pantok kieu bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung keur hidung teh tutung deui kacau ngajadi kersamana kieu teu areling ibu tak kieu nya aya barokah ngaos teh alhamdulillah urang teh bisa bahagia tertawa nya mun tak kitu bu cik atuh ece teh ulah ngalamun we tuh juga itu tuh mun eta teh pura-pura bahagia mun da apal ece teh ayeuna hahaha di imah mah loba hulang-hulang ece makana ece ya keur kieu mah keur ngaji mah ulah sok hulang-hul peureun di imah loba hulang-hulang atuh sakalin keur ngaji mah kudu juga itu loba sedekah awas nu boga hutang irit ngaji awas hati-hati jaga geus wengi bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya maknya bang embok nage teu peuting Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik makana neng tos teh cinta aa nya jeung neng yuk hoyong rumah tangga tetap bahagia modalan kuno kadua ku warohmah naon ari warohmah kanya kunon abah nurul kunon ece iim kunon akang jeung emak kunon bibi jeung bapa rumah tangga geus kolot kieu masih sakinah sare jeung aki-aki ngeunah abah masih tuma ninah tumpak nini ngeunah tah karena aya modal warohmah nyaeta kanya salaki nya ka pamajikan nya ka salaki insyaallah geus saling pikanya tetap rumah tangga hayang sakinah mawadah modalna warohmah modalna hiji yang paling utama kudu bisa ibadah istiqomah berjamaah ku neng engke jurungkeun ece salaki jurungkeun sinadaikeun ka mana salat mun leuleus bere pita min mun kedul salaki ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu dibere susu mah atuh kalah ngagengel di imah ongkot teh berjamaah kalau dibere pepentelnya ngagantel atuh salaki hoyong istiqomah berjamaah sok ibu teh pasian semangat ulah kah dikekepan peda usum hujan yuk semangatan sina mawa naon payung lamun leur sina mekal naon itek lamun poek sina mekal naon batre lamun leur nyanak itek lamun hujan make payung lamun poek mekal batre maksakeun angkat ka alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid tuna we di luar payung nama sahe kalebah manana salaki di tengah masjid nyengceleknya nyekel payung rek irah salatna sama arelinga tuh dah bu ibu
sok ketos gaduh keturunan neng ibu ayeuna nu geus garadu budak didik budakku agama amih berguna bagi agama nusa bangsa katut negara cenah ibu teh budak teh geus dididik ku agama tapi bangor wae godaan cobaan ti Allah urang sing kuat sabab nusuk mata kagoda kana iman dunia anak awewe mata kade latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah pepeujeuh harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah jung ka ditu Ahmad Ghazali duka ka meni ibu gadung murang kali alit ka PAUD keun aya di dieu PAUD madrasah pasantren sok budak ibu ka pasantren keun tu juga si angke pecinta sholawat penerus ulama penerus kiai santri teh dah cenah santri budug ulah sok nyebat santri budug bu tah para kiai tuh itu ge santri ge itu teh keur menahan rasa ateul baju mah alus jerona mah lah gagaro renyem ulah gagabah kori mubaligoh asatidah eta teh mantan bararudug buhun setiap anu masantren pasti ngalaman budug abdi ge bisa kieu teh ladang masantren teuing maknya bisa ceramah ladang budug ladang masantren kan di pasantren ngalaman budug berarti aa jangan menyerah dengan kemuduganmu kan baik budug ge baroro oca di mana budug barokah geus lah tapi kan ka isuk janari ge moal nyambung doakeun Mang Nurul sareng Caiim naon rupiah dikorbankeun ku anjeunna sing janten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin bral neng rumah tangga jodoh neng sareng jodoh ajeng neng mudah-mudahan sing nu pertama dan yang terakhir sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh teu hayang jadi saleuwi neng ulah daek titeulem teu bisa muncul deui kacai sing daek mandi kadarat daek salat ibu bulan Muharram keneh ieu teh nya tos sapar teh acan Muharram ibu ayeuna bapak ngayakeun acara di bulan Muharram sholawatan kita tadi dikumandangkeun ayat suci mudah-mudahan orang sing kacanak mulia kumuliana sasi Muharram amin da urang teh umat Kangjeng matak sing ridho diajak maca sholawat kana di sanajan orang lain cicing di negara Arab Saudi da urang mah di Bandrek di mana teh di Kersa mana di negara Republik Indonesia agama Islam Indonesia kita sudah merdeka matak titip ibu jeung bapak orang sing bisa ngajaga 17 rakaat 17 Agustus itu areling geus rek tamat sugan rek areling kalau beki aredan 17 Agustus 17 Agustus ayeuna mah Juli keneh lain kewajiban 17 Agustus mah puhun 17 rakaat kewajiban jangan kau tinggalkan utama dia pengantin nitip sok 17 rakaat lakonan lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 bari berjamaah ami kenging pahala 27 darajat sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana cipeujuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan cicing ece teu ngacengkat mi heulaan ke heula pancan doa ieu teh ilmu hoyong manfaat ibu sing tamat dugikeun kado ibu angkat di bumi ka dia sing dihapunten dosa uwi ti dia sing keng ilmu anu manfaat syaratna sing tamat dugikeun ka doa insyaallah bade dipimpin ku kiai setempat sakitu nu kapihatur buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.